Lajeng Resinada kawuhipun Arjuna sareng para pawongan mulih ka Pringgandani. Atuh kalintang sasumpingna ka Pringgandani parantos sami riumung pulung sadayana nunggu sawan waktu. Sanes bae dinten ka dinten dugi ka mangsana minggu ka minggu. Nunggu cunukna anu usaha Sang Arjuna. Allah para foto ye yang tungkap sareng Arjuna. Yai Brata ulan pula Yai udah purara kenapa you si jenet wis teka Gusti Arjuna sumping kairing kue yang ulun Resinada coba keing tu geningan tuang Rama paman sumping kasih iya eyang diterima Mahatresna. Ima, you pangkian satu kali si Eyang. Dah terima kasih. Aturan pangkon Eyang ditampi geus. Nyarengan Ki Arjuna kayanya anak. Ki Arjuna teh pusaka anu dilelerkeun ku Eyang.
Syah Amarwata Sedang Kang Samya ingkang pada datang ingkang Semahong Amarcana Maya datang pangkon eyang Nyai Ratu ditampi gelis lama paman katulang aduh kayung yung murang kali sawara tahun Yuswana 3 tahun setengah ya Bima Bogil Kresna pangkon eyang Semahong Amarcana Maya kaulah Kresna ti jeung Manik 2 minggu kaulah ngantos Haji apunten awe nu kasuhun karasan tepang sareng eyang dina salebeting kaula sangsara milari pakarang apruk-aprukan kulan ka gunung tilu 2 wangsulan barisakan tenan milari anu ica di Gunung Salak genep siswa anu mendaki gunung pecinta alam tah nu mawi dina rasan kieu kedah atos-atos model abdi mah berpengalaman aya ka gunung teh lebet ka leuweung remet mah ulah lalawara komo aya leuweung sejarahan sejarah karuhun Sunda kapungkur nya kudu aya nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug galur mapai sajarah pan kitu mipit amit ngalamenta nya sanuk-sanuk ranu kurung naon ngajol-jol ka bojong raja teh pupuh Arjuna penak sareng eyang nampi tugas tiang Otipati gesan masrahkeun pakarang kontra atunaha salah sok ai masrahkeun teh ka Aradea anu keur tapa lantaran alasan sarupa jeung Ki Janaka Dewa Kabaraman yang teh bodoh ya mungkin memang mah kitu sok nyokot kanyataan wae bari ngagereneng bodoh model nu diiket bodoh sia belegu cepot kuled gitu sia togli nya sia teh jempepot lajeng weh kue yang dipanggihan Arjuna karasan aya di leuweung pok di balakakeun kitu Arjuna ngabelesat 3 kilat ngarebut eta pakarang temahna oko begalan pati jeung Aradea sileubeut silih banting salamut kana pakarang ditongtak ku Arjuna ditongtak ku Aradea pabedol-bedol anu temahna konta leso tina pakarang ari eusina dibawa lompat ku Aradea sarangkana ku Arjuna tapi sanajan ukur sarangkana nu dibantun muga-muga aya guna jeung mangpaat gara saksian ku sadaya para putu urang palakiahan muga najan kadar warangkana cing aya guna ieu tari ari-ari tiasa kateuti anu kasep Raden Jabang Tutuka tegesna nuju dipriyogikeun ku dewa upama ieu murang kalih tiasa kateuteut maka ditamu dibon ka sawarga pikeun ngarengsehkeun karaman anu pasti Karaman naon eyang karaman naon ieu kaset jajar carita sawarga teh kadatangan ku utusan patih ti nagara ieu geus ngaranna Prabu Naga Persona ngutus patihna deuk ngalamar widadari Dewi Supraba sedangkan tutur galur widadari
teu sah atawa teu aya dina sejarahna kudu kawin ka bangsa buta. Iwah teh ka bangsa manusia. Manusia oge anu parantos kasebat biksu-biksu. Ieu. Leres pangandika kapinu. Urang kapinu gawe. Patihna disapu ku Batara Bayu ku angin. Atunaha kuruduk teh datang rajana. Batara teu kuat, dewa teu kuat, Sang Hyang teu kuat, marak kata ancur di amuk. Ayeuna teh masih keneh karalang kurilingkeun aku kahimangan dewa. Bisa warga. Ari numutkeun paningali yang otipati dina Pancatiga. Dina kaca Trenggana pi patieuna Naga Persona Iwati. Kumurang kalih anu yuswana 63 taun satengah. Nyata putra hidup pisan jadi upami murang kalih tiasa katetep eyang deuk tamu. Dewa tanggung jawab ramutna salamar getihna satetes wani katengkuhan. Sarta ieu murang kalih bakal jadi satria pilih tanding tur salamet bisa mulang ti sawarga mawa jasaan. Tur tah bakal menang panghargaan dewa. Tah sakitu cu. Bisa. Asep? Bisa. Dedeh teuing anak king cager ku cagerna katek-tek ku katek-tekna piraku tega umurna ge 63 taun satengah. Ieu uga geulis uga. Denge. Kaset? Bisa. Si cabang tutuka dibawa pikeun ngaresekeun karaman di surga. Tapi upama anak aing cilaka komo paeh. Ulah samat kari aya. Sawarga di amuk koing. Tanggung jawab dewa. Coba minta langsung diteuk-teuk ku dewa. Nyangakeun ka pangkon eyang, cobi eyang. Tresna kaula pangkon. Bantu ku tanaga batin. Kakang Semar, iya nun, bantos kudu oh mangga, yang babacaan yang. Hau nyunatan teh aja. Nektek ari-ari. Hari naon? Ari-ari. Hari kitu. Si kunyuk. Iya. Cik, yang ningal mana cu? Iya teh taha ibu. Ieu teh tuang eyang ti sawarga utusan kersa otipati Raden. Pangresa eyang duta ti kahyangan. Alim bade dikumaha. Ngartinya budak eta. Nya hayang singa Depok teh.